Hmm, 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 hmm. Sok kapreng ngariteun jahe, alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana. Wilujeng sumping deui di YouTube channel yang paling sederhana di dunia, AA Kabayan. Kumaha ieu teh anu lebaran. Sateuacan videona dikawitan, AA bade ngahaturkeun minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maafkan ya kalau selama ini AA ada salah ke kalian atau salah AA itu sering banget bikin kalian itu ngiler sampai ngeces sampai ngidam-ngidam. Hampura pisannya. Hayu nama orang move on tina ketupat sayur, tina rendang, tina opor, tina sambal goreng ati. Ayo nama kita makan yang enak-enak, yang lezat-lezat, yang berasal dari surganya dunia. Aduh, tos teu kiat deui tinggalnya aya semur jengkol, aya peda beureum, aya sambal, aya naon ieu Allah meuli badag kieu, astagfirullahaladzim, dicoelkeun ka dieu tak ieu teh bonteng ya. Aya lalapan, aya terong-terongan. Ini namanya adalah surga dunia. Tong lami-lami asa teu acan dikawitan tuangna tukang bakso. Sateuacan dikawitan video tuangna, mangga aranjeun sadayana nyaranda katuangan masing-masing. Janten upami aranjeun sadayana nonton henteu ngiler, engke dosa deui atuh nya. Yuk urang dikawitan heula. Sebelum kita makan, kita seperti biasa kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Aduh, ini lihat jengkol tos ngiceupan. Lihat ya jengkolnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itunya kayak sambal. Tuh. Duh. Lapar Gusti. Pasti lo dinten atau opor, wejeng opor. Sambal maknyus, sambal terong tuh ya, coelkeun karena sambal. Duh. Jengkolnya sekali dua. Aduh.
Akang eteh saderek sadayana tong hilap di subscribe-nya, tong hilap di like, sareng tong hilap di share ke sosial media nu aranjeun gaduh sadayana. Sok kapreng ngariteun jahe alah. Duh. Ieu nya salada tuh tinggal tuh coelkeun kana sambel. Ah. Iya, peda bereuna aduh. Ampun. Duh. Saep geuningan. Urang tambihan deui nya. Tos 3 parapat tinggal, aduh. Pami sareng jengkol mah da. Aduh, tuang teh meni nikmat pisan. Komo ieu tinggal. Aduh. Ieu peda beureumna meni mantep, tanya peda beureum. Teras ieu tah aya saladah naonnya ieu tehnya hilap deui pokona mah cesim atawa naon tuh. Dikiekeun tuh nya. Coelkeun kana sambel. Ieu mah sambelna ge meni mantep. Tuh. Aduh. Nikmat luar biasa. Mal aya deui mah. Endol teh kendol jengkolna tuh kadiekeun sareng peda beureumna. Ieu nasinanya meni pulen pisan. Beas Cianjur. Tinggal tuhnya aduh. Terong. Terong deui. Duh, nikmatnya mah. Asin, jengkol. Duh. Sabulan campleng atuh dah. Makan jengkol. Ini asa sono pisannya. Da atuh upami bulan puasa nuang jengkol mah jeung sebuah keok.
Aduh. Surga dunia tehnya ieu mah. Nyata ieu mah. Ieu jengkolna tinggal meuli barada kieu tuh. Aduh Gusti, ampun. Raos pisan kacida raos. Duh. Aduh. Alhamdulillah Gusti. Aduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tos seep nasina 3 parapat es cooker. Aduh. Duh hatur nuhun Gusti nu agung pangeran. Untuk resep sambelnya kalian bisa langsung lihat di deskripsi di bawah ya. Dan kalian juga bisa langsung komen kira-kira makanan apa lagi yang selanjutnya harus AA makan atau wajib AA makan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dugi dieu video AA dinten ieu. Hatur nuhun kasadayana anu atos nonton ti awal dugikeun ka akhir. Tong hilap atuh di subscribe heula YouTube channelna AA. Tong hilap di aktifkeun tanda loncengna sareng tong hilap di like, di komen sareng di share ke sosial media nu aranjeun gaduh. Wilujeng tepang deui di video anu salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.